Urang mengis alhamdulillahirabbil alamin dididi ku lingkungan indung bapa urang sanajan indung bapa urang baheula teu bener anu bapana tukang main kopro anu bapana tukang judi tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah padahal tukang main kopro eta hebat ka bapa tah ulah salah sia pangeran mah mun ditanya deui bah ai pangeran Allah sih ngamunakeun main kopro ulah loba omong main mah main cek cenah teh nyaweun Allah ge aing main teh teu bukan duit nu mabok bapana mabok wah budah luar biasa keur ngabudah molotot matana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolong keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik ta ku lingkungan mentak sing ade lingkungan eta urang dek masantrenkeun anak bae duh lingkungan sing ade masyaallah nu mantak urang dek yeun sakolahan mah neangan nu rame tapi kunaon tuh dek yeun pondok pasantren mah neangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang yeun pondok jeung jurig hijina ge udah da tak dek ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi je ulah mata ge jelema carang nu yeun pondok pasantren dia cuma jin pondok di itu embung lah punan rame teuing embungeun budak santri coba di situ embung rame teuing coba tuh di situ tuh wah ieu mah cenah ieu duku tangkal kayu budaya jauh ka dieu tuh tadi dinya tah emangnya nama resepna jeung kuntilanak coba ge nyen sekolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid eta mah cenah lembur rame beda tuh neuk ngabangun bae beda mun neuk nyieun pondok pasantren neangan nu sepi teu sieunun eueuh murid teu sieunun yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid deuk aya deuk eueuh cenah eueuh muridna ieu tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu iya tuh pondok pasantren mah kos kitu teh eueuh bae nu neangan pi pondok pasantren salapeun nu rame moal aya tapi ada nyen yayasan kudu di nu rame berarti geus lain deui tah awal berangkat teh geus lain deui komo neuk nyen sakolahan rame di dieu cenah ieu mun di jeun sakolahan mah mantep jasa bab rame ieu di dieu teh per kapita sabarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae ai pondok pasantren mah ditelok ngitung sungsuhunan baru nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok eueuh kadenge anak camat mondok masantren eueuh cuma cenah eta aya cenah di pasantren lain pasantren tah sakola ngan gosob ngaran ngagosob nya nama ke ngaran pasantren wayan pasantren salap anak boro-boro anak camat anak lurah ge moal aya cenah anak bupati masantren teuteut ceuli lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nuntun bapa lah bapa ge geus kos kieu mondok we sia ka ditu geus paeh da kirup jeung kiai ka ditu ege kos gitu kadang anak bupati masantren tapi dek calon bupati mah jangan ngadegetan kiai dek calon bupati kiai di bawa ditah ngomong tarling dan lain sebagainya tek-tek bengek hayu kiai teh ditah ngomong hayu geus beres bae jana geus jadi bupati kiai nyungsep si ada kiai sia mesti nyungsep ayo nggak bejaan bae ka sia nyungsep sia ka jadi buku lagi nu geus ge nyungsep cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep ih ulah sagana sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji urang teh deuk dipake kokosen kosret geus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu teh kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen ki bebedak lawang tama kos kitu mah aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh mah geus nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai hiburan lebaran
atuh alhamdulillah cenah ya calon bupati datang Bu, alhamdulillah kabantu cenah masyaallah. Kunaon kabantuna? Tuh majikan kabeli baju bagus kula gitu kene. Bu samarenda loba jasa cenah. Pantung tuh sama masyarakat ge kabere tuh. Nya ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh. Nuhun nya dukungnya bener hari tama didukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah santri barali masyarakat gembungan lambung lah cenah kiai kos kitu kira ge jarang ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungeun tolol teh masyarakat panjana disumbang dibere ke kiai haju narima menta deui malah mah ketika diajakan ngaji tak geus beres jadi bupati lah embungeun tak ka kiai eta masyarakat tolol teh masyarakat kiai nu tolol ada Allah tolol kabehan mungkin cek masyarakat mung aing mau ngaji ka si eta kunaon sarua jeung aing nyatuanna sarua lah mungkin nurani teh bisa dibobodo nurani teh bisa aing tetep cenah ngaji mah yang ke kiai nu bersih tolol teh coba eta pan tinggal kiai eta bae ngomong deui sapeker woi budak karaji atuh pasti disumang geus kiai bae ngaji jeung pemajikan arembungeun dinonaktifkan masyaallah mantap sing hade ieu maksudna sing hade salah saeutik bejeng Allah mata eta kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi kadanan urang nempo seserizik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syabdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadanan apik jasa mah atuh eta ulah dah cenah kieu uci mah loba omong cek eta wes ulah ya urang kieu oh iraha menang untung nak cek kira dagang meureun ngaji si kos dagang ya untung blon sama kiai pokoknya tungguan non aktif sia lain ngadoakeun ieu carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos hurang teh ngeunah mangan taina di hulu kita hurang blon teh hurang taina di hulunya mah di dieu kadeungan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nangieun nyana batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad bejakeun ku anjeun ya Muhammadun li ahli Makkah ka ahli Makkah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi bahasa ara'aita teh ya dua macem hiji ro'ana ro'a ru'yat deuleu berarti aya aturanan yang di alfiah wali ro'a ru'yan mimali alima geus meta ku santri mah oh iya betul aya ro'a yakin ara'aita teh aya deui ro'aita na ieu geus bae eta mah patok ro'aita bae jadi engke hitobna teh kum
eta aroaitana bimakna akhbiru. Jadi berarti majaz. Lantaran ari aroaita mah dinya teh ngabogaan yak tolab. Tolabna lamun ayeuna ningali tolabur ru'yat bil ain, lamun yakin tolabul yakin galbi, lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar. Geus ayeuna mindahkeun ro'aita tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu cek ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari, di manaan di Muslim, di manaan di tafsir aro ayat teh bimana akhbiruni majaz teh kos kitu. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah. Ara'aitakum sok akhbiruni kitu. Coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah. In atakum adzabullah, di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia. Di dunia siksa Allah datang. Tah, ieu ngadoana ka saha coba? Mentana ka saha? Ghairallahi ta'ala in kuntum shadiqin. Apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa? Lamun memang manehna bener bahwa ieu patung-patung teh ngamangpaatkeun. Coba tanyakeun. Bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa, ketika datang angin beliun, ketika datang banjir, ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia. Coba tak ahli Mekah ngadoana mentana kasa, coba bejakeun. Coba. Begitu ditaliti teh ya, ketika datang siksa mah tetep baik nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah. Henteu meta ka patung. Tung. Waduh, keadaan darurat di Tung nih. Banjir melanda, coba. Coba kami tolong nih Tung nih. Kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu diam saja? Atau pasti dia memang lu mah kan dapat dapat ngebikin gua. Atau pasti diem. Tapi atuh coba tolong. Ya mana bisa nolong. Nyana kene nu ngajawab blon dah. Cak pikirannya ada atuh patung aja batu. Patung mah atuh ja kayu, dipenta kuku mage atuh moal. Mentana mah ka ditu bae ka Gusti Allah. Tah, kafir Mekah teh baheula karar itu blon. Ai nyembah ka batu, ai nyembah ka patung, tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah. Eta ku blon-blon teh urang kafir Mekah eta. Ya teu beda jeung kafir Kuari, leuwih blon malah mah tuh. Teu lu baraheula teh ku karar itu tah. Au atatkumus sa atawa datang ke anjeunna kiamat. Encan ieu mah ieu. Andai kata terjadi ke kiamat, sanajan encan bakal jasa. Bakal jasa geus nyahoeun kafir ge. Orang Amerika geus nyahoeun, Yahudi nyahoeun bakal aya kiamat. Nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat. Malaka palingnya terjadi kiamat ge kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana. Sebab naon? Sebab aya ngadu gugus disebut galaksi. Pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh. Kemudian terjadilah pemecahan planet. Disebut galaksi. Tidinya lah ayat 2 muter satu ketika ngadu jadi 4, satu ketika ngadu deui jadi 9, satu ketika ngadu deui jadi 12 planet. Samsung sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Komar aya tah Zuhal dan lain sebagainya. Eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tat jadilah kuari planet bumi. Nah ini planet bumi bisa ngegedean bisa ngaletikan. Salah satu planet cek perhitungan Amerika iya aya anu berantem gelut. Nah
Nah maka pecahlah tidinya bakal turun ke bumi ragag cegur. Nah ya diperkirakan ragagna teh di Amerika. Ceknyana ieu mah ceknyana ieu. Maka kuari keur diopenan ku nyana. Ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus tegejep-gejep. Anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana. Derajat teh geus dihitung. Nah ieu tahun 2000 tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan. Tah dihitung ku manehna ieu bakal ngadu. Dah bakalna ieu turunna di Amerika. Kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa. Keur diopena bohongan aya citra cek jana eta. Dikacitrakeun we geus. Eta kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa loba Ki Haji. Lah Ki Hajina ge sok kacitra ieu. Ditu ku jana keur diopena digulak-gilak. Planet teh keur digulak-gilak. Eta gabiayaan eta ge sabaraha triliun dolar nyana eta. Supaya ulah terjadi ke Amerika. Perhitungannya ada ieu bakalna di dinya. Nyana nyaritakeun kiamat. Bisa bener bisa henteu. Bisa bener menurut perhitungan, bisa henteu kakawasaan Allah bisa henteu terjadi. Saha nu nyaho nu ieu ka luhur nu ieu ka handap. Ih atuh tah serahkeun bae geus ka Allah. Ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib. Eta mah ngaranna urusan gaib. La yariful gaib ilal gaib. Eueuh nu nyaho anu gaib kecuali nu maha gaib. Teh atuh henteu turun ge planet wayah paeh mah paeh. Di bulan puasa malalodar sabaraha. Jancan turun planet jang modar. Ya tuh guys, nu penting orang mah andai kata terjadi paeh misalnya. Nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala hese teh. Ingsi Masya Allah. Janu teu gempa teu perang ge modar bae. Malah manu perang mah ditu liilai kalimatillah perang mah disambut paehna teh ku malaikat geus diteuneut di sorga anu di luhur kasur mah can puguh. Can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik. Anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir. Sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid ceknya lebih dulu engkau masuk surga daripada aku. Ingin aku rasanya seperti kamu. Ndek kumaha coba eta. Nu matak makin mantep kayak jana mah cokot senjatana. Hah? Kuari mah siap kuari. Berangkat perang terus. Di orang mana jangan perang ya nak ya. Serahkan saja ke Amerika, Freeport serahkan. Itu yang ada di Garut serahkan semua hasil-hasil bumi yang ada di NTB udah biarin lah. Biar pada kenyang yang di atas. Biarin gitu yang penting enggak perang aja. Ruh perang na geus eueuhan. Komo nu boga yayasan nu bangsa di pemerintahan ka perang teh meureun ka kulu. Ulah. Tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang. Perang gitu jadi. Beres cekan. Aya nu hayang perang nu kos kitu. Aduh, ini udah hansip. Nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang. Oh masalah diulah-ulah perang nu penting aman, negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batu sakitu.